Don. Orang mah ngegeger Ustad Adon, Ijrail mah don bae. Saatnya sudah tiba Don. Sudah siap engkau? Cek Ustad Adon, siap malaikat. Yakin siap? Siap. Dicabut ieu nyawa Ustad Adon ku malaikat. Krak krak pas nyeri na dauhan Kangjeng Nabi, lam yamut hatta yubasyar lahu bil jannah. Moal wakamaot ieu jelema sehingga menang kabar gembira pikeun asup surga. Ustad Adon dicabut nyawana, ieu surga sudah ada di pelopak matanya. Subhan keur make aya bidadari teu make kutang-kutang acan. Bari bidadari na lain hiji 40. Tad Adon bari nu di imah manggeus bari ye. Ai nu manehna makarenceng kene subhan. Nepi kakeun ngomong ka malaikat Ijrail burukan. Enggeus bete jeung nu di imah wae kasasar aing enggal poe kadinya deui cenah kieu. Alhamdulillah men. Subhan. Bidadari langsung eta Ustad Adon. Bari 70. Eta Ustad Adon digeger ku bidadari. Cini Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi jama'ana li dzikra maulidi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi razaqana bimahabbati habibina Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa tarham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa muallimina wa imamina Muhammadin salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fid darain min kulli makruhin wa su'in yaqina. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته
liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Al-ayah. Wa qala ta'ala aidan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Al-ayah. Wa qala ta'ala aidan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala aidan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Al-hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama nusim kuring hormati kehadapan para kiai, khususna guru urang anu diundang dina acara ieu alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Mudah-mudahan ku Allah dipanjangkeun umurna dina kaayaan sehat wal afiat, dibarokahkeun mirik rezekina, dijembarkeun dina pamilik jeung pamaksudna, dimenangkeun dina sagala perjuanganna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahilap anu sim kuring hormati kepada kiai-kiai setempat, kepada perwakilan DKM Masjid Nurul Huda, kepada anggota dan seluruh pengurus Risma NH, begitupun pengurus baper jadi non ngopi si kumis loba amat loba grup nama jelema nu eta wae osidei jeung teh hilap masya Allah tabarakallah. Ieu si kumis, ieu Risma NH, ieu baper kurang lebih 2 bulan atau sebulan lebih telah ditinggalkan oleh sahabat terbaik kita, nyatana Ustadz Sofyan atau sok disebut Ustadz Kobra. Mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dihampura dina sagala dosana. Mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dicaangkeun di alam kuburna, diangkat darajatna, ditampi iman Islamna, dilipat gandakeun amal ibadahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya kitu oge ka para pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu nu hadir di tempat anu mulia ieu, mudah-mudahan ku Allah dihampura dosana, diangkat darajatna, ditingkatkeun amal ibadahna, menang karidhoan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anu hadir ke tempat anu mulia hajatna ku Allah dikabul, kahayangna dibabarikeun, doa ku Allah diijabah. Amin ya Allah ya rabbal. Ya kitu oge pamuda pamudi anu hadir di tempat nu mulia ieu nu usaha-usahana sing maraju, nu gawe-gawena sing barokah, can boga usaha, can boga gawe sing dibabarikeun milik rizkina. Amin ya Allah ya rabbal. Anu geus kolot can kawin-kawin, mudah-mudahan ku Allah didatangkeun jodohna. Amin ya Allah ya rabbal. Nya kitu oge anu keur masantren sing jadi ulama warasatul anbiya. Amin. Nu keur sakola sing jadi presiden. Keren. Lamun aya presiden orang Cibitung. Insya Allah mun presiden orang Cibitung soleh. Insya alhamdulillah tahun 2060 aya presiden orang Cibitung.
Diwawancara di TV One. Bapak asli dari mana? Saya orang Cibitung. Belah mana itu Cibitung? Cikampak bisa ke dalam. Dekat pasar Jumat, pasar Salasa. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa bisa Bapak jadi presiden? Saya bisa jadi presiden ini karena saya sekolah dengan tekun dan rajin. Kenapa Bapak bisa sekolah tekun dan rajin? Karena saya didoakan waktu ada acara tanggal 22 Oktober tahun 2022 Kuki Haji Sahal. Akhirnya kuring sekolahna benar, akhirnya kuring jadi presiden. Ngaran aing kababawa. Haju datang ka imah aing ka haji, pan berkat doa ka haji teh jadi presiden. Haju ku aing dijitak. Alhamdulillah bisa ngajitak anu engke maksudna lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu ngayakeun memperingati Maulid Nabi. Ustaz Adon kadang-kadang rieuteuan, kunaon rieuteuan karena maehna ngakuna ulama anyar. Pala dulur sadayana nu sim kuring hormati nu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai keistimewaan bagi hambanya yang ingin berzikir. Saur Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni azkurkum." Sebut nama kuring, ku kuring bakal disebut sahaja lemah anu nyebut kuring. Makana pala dulur sadayana nu sim kuring hormati, ketika aya jelema diajakan zikir embungeun, diajakan zikir wegah-wegahan, diajak zikir males-malesan, sejatina lain eta jelema anu embung zikir nyebut ngaran Allah, tapi sesungguhna Allah nu embungeun nyebut ngaran si eta. Naudzubillahi min. Karena ai jelema anu zikir mah pasti ku Allah disebut ngarana insya Alhamdulillah. Anu kadua pala dulur sadayana anu sim kuring hormati, ieu bagi para nabi khususna Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad. Saur Kangjeng Nabi, man shalla alayya salatan, sing sahajal anu maca sholawat ka kami sakali, sallallahu alaihi asra, ku Allah ku kami bakal dibalas kalawan 10 kali maca sholawat. Alhamdulillah. Maka sarua oge bagi jelema nu diajak maca sholawat, nu diajak inget Nabi, nu diajak cinta ka Kangjeng Nabi, nyebut ngaran Kangjeng Nabi, melafadzkan nama Nabi, melisankan nama Nabi, tapi dia enggan, tapi dia tidak mau, tapi manehna wegah-wegahan, sangek-sangekan, sejatina lain eta jelema anu embung nyebut ngaran Nabi, sejatina lain eta jelema anu embung ngalisankeun ngaran Nabi, lain eta jelema nu embung maca sholawat ka Kangjeng Nabi, tapi sejatina Kangjeng Nabi nu embungeun ngabalas sholawat di manehna. Karena jelema anu maca sholawat pasti dibales 10 kali. Sakali dibales 10, sakali dibales 10. Alhamdulillah. Ngeunah abang teu. Makana ieu mah hitung-hitung we ngabejaan Mang Adon. Damikna ge kieu ieu. Euy, kadengean teu katuk. Kadengean alhamdulillah. Hiji para dulur sadayana nu sim kuring hormati, jelema anu maca sholawat pasti sakaligus zikir. Karena dina sholawat pasti aya ngaran Allah. Benar? Allahumma sholli ala sayyidina. Tuh. Sholawat Bang Pendek dan sholawat Jibril. Sallallahu ala mu. Disebut dengan Allah.
disebut dengan Allah. Jadi jelema nu maca sholawat pasti zikir oge. Alhamdulillah. Jadi pantas hiji cenah. Nu kadua jelema anu maca sholawat hiji dibalas ku Kangjeng Nabi plus dibalas ku Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Hebat teu ieu sholawat. Gagah teu sholawat. Nu salajengna pala dulur sadayana ieu sholawat didawuhkeun dina Al-Qur'an nalika ku Allah dibalas. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Alhamdulillah. Anu ayeuna sangeuk salat, anu ayeuna can bener puasa, anu ayeuna can rajin salat berjamaah, anu ayeuna imana koslang layangan kene, angin ka barat ilu ka barat, angin ka timur ilu, angin ka utara ilu, angin ka selatan ilu ka selatan. Tah pala dulur sadayana nusim kuring hormati, bahkan hebatnya salawat dari Allah, rahmat dari Allah, sampai-sampai mengatakan liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Bagi jelema anu hese memperkuat iman, ku Allah bakal dikuatkeun imana. Bahkan lamun ieu jelema ngagawean perkara-perkara pikupureun, perkara-perkara kufrun nikmah, perkara-perkara anu bakal nyieun ieu jelema jadi kafir, cek Allah Subhanahu wa taala liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Bakal ku Allah dikaluarkeun tina kapoek, ku Allah dikaluarkeun tina kakupuran menuju cahaya. Alhamdulillah. Aya nu nanya ka sim kuring model si Eto jeung si Osid. Kaji ari maca sholawat eta nepikeun ka kos kitu. Ai zulumat artina naon? Kegelapan sid. Ai nur naon? Cahaya. Bisa teu ka haji lamun maca sholawat supaya bodas? Kayak kedeung heula sia. Zulumat kegelapan, nur cahaya. Okosna sih bisa. Hideung jadi tapi lamun kurang ditelek-telek ieu urusana poek jeung caang sih. Kos nama bodas mah moal paling bercahaya, minimal sih jadi black opal. Hideung hurung cocok paneta. Black opal batu awe moal nyaho kos gitu. Kaji aya maca sholawatna jarang-jarang kumaha atuh paling cahayana ge jarang-jarang. Hideung leutik cahayana reubday atuh kica-kica sia mah. Kumaha we deh bagus alhamdulillah. Awewe nu hayang glowing maca sing yakin neng insya geder we maca sholawat eleh engke ge nastar glowingna. Masya Allah tabarakallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan didawuhkeun dina hadis Kangjeng Nabi, man kasurat hajatuhu fal yuksir alayya shalah. Sing saha jalma anu loba hajatna, loba pangabutuhna, loba kaperluana, fal yuksir alayya salat. Sing saha jalma anu loba pangabutuhna, loba kahayangna, loba hajatna, loba kaperluana, ceuk Kangjeng Nabi lobakeun maca salat.
Alhamdulillah. Lamun orang maca sholawat sakali ku Allah dibalas 10. Lamun orang maca sholawat 10 kali dibalas baraha 100 perkelipatan 10. Betul? Betul. Lamun orang maca sholawat 100 kali berarti dibalas jadi 1000. Bari menang bonus. Awewe osok resep bonus. Beli 1 gratis. Resep deh tanukas gitu. Alhamdulillah. Beli seblak kering 1 bungkus mendapat seblak kering 1. Eta bonus. Resep teh kana bonus. Aya jelema di dia beli 1 dapat 4. Kawin jeung janda. Jandana boga anak 3. Atuh beli 1 menang 4 sia tah mah. Moal disebut ngaranna sing arapaleun. Hebat teu? Resep teu kana bonus. Alhamdulillah. Tah jelema anu maca sholawat 100 kali, hiji menang balasan 1000, nu kadua menang bonus. Bonusna naon? Saur Kangjeng Nabi nu maca sholawat ka kami 100 kali qadallahu mi'ata hajatihi, ku Allah bakal dikabulkeun 100 hajatna, 100 kaperluanna, sab'ina li ukhrahu wa salasina li dunyahu, 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Alhamdulillah. Aya nu boga hutang? Loba teu boga hutang? Aya nu hayang meuli motor, aya nu hayang meuli mobil. Lobakeun maca insya alhamdulillah. Boga hutang maca sholawat, hayang meuli motor maca bahkan hayang gelis maca hayang bodas oge maca insya pan teu bodas-bodas pan teu benghar-benghar, insyaallah ku Allah dikabulkeun hajatna insya alhamdulillah. Bahkan ieu ibu ieu bapak maca sholawat bagi jelema 1000 kali baraha 1000 kali maca sing sahajal mah anu maca sholawat 1000 kali hiji pasti dibalas 10.000 insya menang bonus mangadon. Naon bonusna nyaeta saut dina kitab Tanqihul Qaul lam yamut hatta yubasyar lahu bil jannah, ieu jelema moal maot kecuali menang kabar gembira bakal asup surga. Alhamdulillah. Contohna ari maot nyeri apa henteu? Pernah emang? Can si can nyorangeun loba caritana, buktina ieu maot nyeri ku nyeri-nyerina nepikakeun ka maot. Ku nyerina nepikakeun ka maot. Subhanallah, nyeri aya dina kitab disebutkan seperti pedang anu seket diasupkeun kana ti koro, bali eta pedang dililit ku kawat berduri, diasupkeun kana ti koro dicabut. Main ngeunah-ngeunah we saya mau tisukan saya. Amin. Diaminan dengan serem saya. Nauzubillah min. Jagaan eta budak teh. Palaur Israel geus deukeut.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang dirasa oleh orang yang wafat, nyeri anu dirasakeun ku jelema anu maut. Masya Allah. Tapi ai kira-kira jalmi na kos Ustad Adon mah anu unggal poe maca sholawat 1000 kali. Subhan. Kos orang Cibitung maca sholawat nepi 1000 eta maot nage keur arek nyeri na pala dulur sadayana nu sim kuring hormati ieu datang kabar ka Ustad Adon memang Israel sudah datang dan siap. Don orang mah ngagegero Ustad Adon, Israel mah don bae. Saatnya sudah tiba Don. Sudah siap engkau? Cek Ustad Adon, siap malaikat. Yakin siap? Siap. Dicabut ieu nyawa Ustad Adon ku malaikat. Krak pas nyeri na dauhan Kangjeng Nabi lam yamut hatta yubasyar lahu bil jannah. Moal wakamaut ieu jelema sehingga menang kabar gembira pikeun asup surga. Ustad Adon dicabut nyawana, ieu surga sudah ada di pelopak matanya. Subhan. Keur maot kieu aya bidadari teu make kutang-kutang acan. Bari bidadari na lain hiji 40. Tad Adon bari nu di imah manggeus bari ye. Ai nu manehna makarenceng kene Subhan. Nepi kakeun ngomong ka malaikat Israel burukan. Enggeus bete jeung nu di imah wae kasasar aing enggal poe kadinya deui cenah kieu. Alhamdulillah men. Subhan. Bidadari langsung eta Ustad Adon bari 70. Eta Ustad Adon digeger ku bidadari. Cini Alhamdulillah. Insyaallah kabeh mulai penting ayeuna niatkeun supaya bisa maca sholawat sapoe 1000. Insya engke menang kabar gembira ti malaikat. Panjelema anu kurang amalan mah maaf. Eta nyariosna ge kos kieu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau undur nyawa kami, kau undur ajal kami ila ajalin qarib, sebentar saja kau undur, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Ya Allah, ya Rob, tai bagian geus arek maot mengomong lagi kos kitu. Tapi jalmi anu rajin maca sholawat mah geus disambut ku bidadari. Subhan. Geus disambut ku surga. Subhan. Geus disambut bahkan dina kitab Ihya Ulumuddin disebutkan ieu bidadari mengatakan kepada ahli-ahli surga, nahnu hurul hisan hubikna li azwajin kiram, kami adalah bidadari-bidadari cantik yang dipersiapkan untuk suami-suami yang mulia. Alhamdulillah. Kabehan orangnya insya. Bagian awewe mah geus salakina eta wae moal kudu lob. Ai lalaki karak menang bidadari lob. Rek ngadat moal engke lamun salakina ku bidadari. Ngadat sih. Wanian bidadari di cara kanan. Lamun neng sieun ngadat engke ka bidadari wayahna di alam dunia neng geura latihan. Di alam dunia geura latihan titah salakina kawin deui, geura kawin deui.
Emang jangan adit kita kawin deh. Neng supaya latihan supaya tidak cemburu nanti di surga. Di dunia mah jatah angen ukur opat. Di surga mah jatah 70 cenah ge. Neng kagilir berarti 70 poe sekali. Naudzubillahi min. Hebat insya. Hadirin wal hadirat, bahkan ia sedikit menyinggung ya. Bertanyalah ini bapak-bapak, bertanyalah ini yang sudah menikah. Kaji, etangke di surga emang orang kuat ngalayanan 70 bidadari. Emang di surga ya tukang jamu. Ayah tukang dog ayam kampung. Sebelah lu tik so tau sih. Anjir ngabejan lu kalau teh mah. Subhanallah, laki-laki kelak di akhirat mempunyai tenaga dan kekuatan 1000 laki-laki perkasa. Alhamdulillah. Lamun aya di dia anu kuatan jeung pamajikana sajam, maka engke di akhirat mah 1000 jam. Bagor barapoen. Gusti 1000 jam sia teureun-eureun. Ledeh-ledeh sia kadinya teh. Aing muda amat ngacapruk kieu malah. Ya, pala dulur sadayana nu sim kuring hormati. Ku deudeuh-deudeuh na sim kuring ieu ka Ustad Adon, ku deudeuh-deudeuh na ka jamaah Bapel Karisma NH jeung kanu sanes. Sabenerna ieu Ustad Adon aya acara ieu di Sukabumi peuting ayeuna. Ngan teu diundang aing atuh ka dieu we. Juraku sih mau acara di Sukabumi. Nanti diundangnya pada gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Capek cenah ge maca sholawat maikeun 1000 kos kitu, maka aya trikna kumaha carana babarang berjamaah insya alhamdulillah. Lamun di dia aya 100 orang maca sholawat 10 kali, maka geus dihitung 1000. Geus dihitung 1000. Siap baca sholawat, siap lantunkan sholawat, siap gemakan sholawat, siap dendangkan sholawat. Angkat tangannya yang atas, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan nu iluan maca sholawat engke maotna husnul khotimah. Engke maotna dina kayaan hade. Engke maotna dina kayaan anu bagus. Engke maotna dina kayaan syahid. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal. Kedeung sancana ieu emang kunaon urang ngadoa engke maotna engke karena memang urang mah jelema licik tadadon. Bener ya? Jelema licik. Pas ngadoa urang pas ngadoa ya Allah ya Rabbana ya Karim hayang beunghar ya Allah. Tiba-tiba cek Allah iraha ayeuna ya Allah. Ya Allah hayang kabayar hutang ya Allah. Cek Allah iraha ayeuna ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim hayang kabeli motor anu bagus ya Allah. Ditanya deui ku Allah iraha ayeuna. Ya Allah imah geus balocor hayang direnovasi eueuh semena eueuh pasirna hayang karenov ieu imah. Ditanya deui ku Allah iraha ya Allah salaki abdi gajina leutik ya Allah mudah-mudahan engke mah gajina gede ya Allah hayang digedekeun gaji salaki abdi ya Allah. Cek Allah ditanya iraha
Ayo, ya Allah, ieu seragam mulu dan can kabayar. Hayang geura kabayar ya Allah, cek Allah iraha. Ya Allah, unggal poe naik angkot, capek hayang kabeli mop, cek Allah iraha. Bagian ya Allah ditutup doa teh, ya Allah ya Rabbana ya Karim, wakhtimna bi husnil khotimah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah iraha. Jawabana engke wah urang mah jelema malik, bagian urusan dunia hayang ayeuna maot mah makanya mudah-mudahan engke mah husnul khotimah. Insya alhamdulillah kita berdiri, kita membaca mahalul qiyam, nuker ngarokok paehan rokona. Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam
Sallallahu alaihi Muhammad
ingatkan juga kepada panitia untuk terus mengajak para kawan-kawan untuk memperbanyak baca sholawat. Saya ingatkan juga kepada para panitia untuk terus memperkuat tali silaturahmi untuk memperbanyak baca sholawat. Dan saya juga ingatkan kepada panitia bahwasana ayeuna BBM geus naik. Mudah-mudahan manfaat barokahna, mudah-mudahan jadi asbab hidayah pikeun urang sadayana. Hampura sim kuring moal panjang lebar, panjang teuing karunya ibu-ibu, lebar teuing karunya bapak-bapak. Mudah-mudahan manfaat barokahna. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.